Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Radi Wiryateja. Abdi di kelas 10 MIPA 2. Hayang ngadongeng bahasa Sunda anu judulna Sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledat. Pluk krak-krak kana cai. Hadena caina rada ngayembe lebah di nyamah. Tapi kekeh bae ari ngojay ka sisi mah teu bisaeun. Sirem gegerowan, "Tulung, tulung. Ieu kuring rek tikereulep, tulungan." Kabenaran aya Japati keur cindeuten dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengen aya sirem gegerowan minta tulung. Barang ngareret ka handap, katinjauan sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun. Geleber hiber bari ngegel daun salambar. Song diasongkeun daun teh ka hareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuten deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabenaran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggaran nyamperkeun lempengna kekeuteuyepan. Teu talangke deui buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari heurewas ka manehna. "He Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya paninggaran keur ngintip." Paninggaran geus ngawengkang bedilna, tapi Japati geleber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. "Ceuk Japati, nuhun pisan. Sakadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas dina balai." Jawab sirem, "Is eta mah kapanan kawajiban sararea. Nulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hidup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah,